Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi bade ngaoskeun nadom rundayan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib ka jalma Islamna uninga rundayanana jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah putra Muthalib putrana Hasim putrana Manap putrana Qusay putrana Kilab putrana Murrah putrana Ka'ab putrana Lu'ay putrana Ghalib putrana Fihr putrana Malik putrana Nador putra Kinana putra Huzaimah putra Mudrika putrana Ilyas putrana Mudar putrana Nijar putrana Ma'ad putrana Adnan wajib dugi ka Adnan haram nguningakeunana ti Adnan dugi ka Adam sabab taya jalan sahih wajib dai uningana rundayana ti ibuna jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Aminah putra Nawab putra Abdi Manap putra Jura putra Kilab tepang deui ti Ramana ti Kilab jangga waringna jadi ibu jeung Ramana masih kene sarundayan Ari putra Rasulullah sadayana ayat 7 genep ti Siti Khadijah hiji ti Siti Maria Sayyid Qasim pangcikalna Siti Jenab kaduana Ruqayyah nu panggelisna Fatimah nu diasihna Umi Kulsum kalimana Abdullah nu kaganepna Thayyib Thahir katalana nu ganap ti Khadijahna Ibrahim nu katujuna Maria janten ibuna urang kibeti nagarana pamasihan ti rajana tasakitu sadayana putra Rasul nu mulyana nu wajib diuningana munggu kaul sahena